Hujan wan Siapa makan budak leutik hujanan. Pugut tadi nama dahan teu panas Milu diuk ah. Atuh ulun teh pending ya Dah. Naon hujan kieu. Aing geus naon hampura teu bisa nyuguhan. Wah teu naon biasa lagi teu nyuguhan anjir lah. Duit teu boga gitu aing teh euy. Tuh manuk aya 2. Dah jual. Ih, gila eta duit saha biru duit lain Aing mah euy kudu kecil-kecil deui aing mah. Wan, aya duit saha? Lah, ini lah. Bener. Siapa lagi mau Aing manggih teh dieu. Kapan urang geus mah enggak aing teh boga duit saperak-perak aja nek nyuguhan kopi ka maneh ge. Aing mah teu bisa nyuguhan duit teu boga, kopi teu boga. Atau ieu duit saha? Lah nyindiran aing sia mah betul. Aing ieu duit maneh eta mah. Asli lain aing mau manggih teh dieu. Bodoh, sabodo. Iya, geus atuh. Ayeuna kan sarua teu boga duit teh. Ya aing aya duit. Kumaha lamun ngopi wae. Abi ojo eta dihareup bering aing geula duit sia lah. Lain. Ayo lah, penting mah ngopi aing lah. Penting ya duit ngopi ya. Ayolah ulin lah. Ayo lah. Duh, aing mau ngawe teh hayu we kahujanan euy. Si Wawan aya nya. Wan Kribo. Ih, si anjing teh. Euy, cik nempo heula. Naon euy? Heula. Nempo heula cik. Ih anjing aya duit. Kocak nih. Naon? Ulin atuh. Dia gerak. Aya duit saha? Heula. Naon duit. Ucap dia duit. 2 kali aing manggih duit, bedu dia di dieu. Aduh, duit. Kena aing teu gablek duit. Duit asli coy. Aing bieu pas ka dieu pisan. Ganeng lah, saya teh mah panas. Dieu Mah panas wae urang, terus kumaha naon? Ampun. Ente aya planning ka mana ayeuna? Oh, ka mana aing naon? Bener ieu duit ente. Lain. Astagfirullahaladzim. Ulin atuh yuk. Mana? Biasa we di dinya ngeminaun lah. Ada bal cicing di imah, gawean gitu, ngopi. Heeh tuh. Jadi duit aya. Anjing lo menang milik wae mana mah lain nang manggih. Aduh aing. Berarti manggih ada gawe pun mana. Berarti menang boga milik. Berarti milik orang. Ya, boga bisa milik. teh ini teh. Kemana? Ngatu ngopi, naon deui. Nya kela. Sok. Yuk lah. Ayo buru. Duh, aing mah dia suka menang di duit dia. Kemarin kan 2 kali aing menang duit. Tuh, si aing aya deui nya nu katilu kalina. Cokot boy, ieu mah milik cik sasage. Pesakan mau bebeja kasih Wan Kribo. Wan Kribo. Oi, Kenaon deh? Dia gerak. aing lari gitu. Kalau kita ngesare nyonya. Duit aing teu gablek duit, aing mah sok kieu, aing Naon? 13 duit? kalau teu gablek duit aing riet, aing Geus beulieun ku urang tangkal. naon? Tangkal. Iya kembang. Tanggal kembang? Aing teu pamajikan. Atuh tinggal ngomong ke pamajikan naon hesena. Ulah aing teu keur boga duit da Ayo geus jug. Kesan ku urang sabaraha lah sia teh. Wah, aya we jug. Das. Yuk. Ya. Ya. Hayangan kembang cenah duitan tangkal eta. Jangan dilebar. Lebar bikin keur teu boga duit teh. Hitut sia mah. Aing ge. Naon? Nu di dia di mana? Naon duit naon? Kan urang teh nu taan duit di dieu. Duit majikan aing sia mah. Tidak. Aya. Pan baheula lagi urang ngomong aya baheula urang teh. Kapan teh nyaho aing mana emang teh. Apa aing geus kumaha aya duit geus diganti. Didinya melu dahar. Heeh, sida aku da geus kumaha. Atuh duit naon aya mana nu da duit naon? Urang teh nu da duit di dieu jang kasih. Hah? Mana bagaimana tangga si abangnya? Pangan aing lieur wae ku duit, mana mintaan wae duit ka aing beak deui. Ari maneh teh nanaon teh atuh. Ieu mantong loba hutang we lieur ka aing na. Anjing duit enggak duit aing enggak goblok. Teu nyawa aing mah. Tapi milain. Bukan mah gantian titik. Apes anjing.